eling mangka eling rumikang di bumi alam lamun kasasalam teh nafsu nu mata kaduhu badan anu katon Tuhan. Manusia tuh bisa tegak dina ubudiyah sabab aya nu ngahalangan. Di antara perkara anu ngahalangan atawa anu ngaruksak kana ubudiyah salah sahiji di antarana nyaeta sifat bubudakeun. Ari sifat bubudakeun teh contona iza utita nikmat dunya minal ginna wal jah wal iji wal afiyah wal madhi wal ghairiha inda satta wa parihta wa idza munita minha bi anta tabaddala minal ginna idal fakri wal iji biduli wal afiyah bil marad wal madhi bil dami in qabatta wa hajinta fastadilla bidzalik ala tupuliatik. Lamun anjeun dipaparinan ku Gusti Allah nikmat dunya contona saperti kabenharan, kapangkatan, kamulyaan, kasehatan, pujian jeung sajabana tuluy hate anjeun lapang jeung bunga jeung lamun anjeun dicegah tina eta nikmat dunya atawa eta nikmat dunya nu aya di anjeun diganti ku Gusti Allah contona beunghar diganti ku miskin, kamulyaan diganti ku kahinaan, cabur diganti ku gering, pujian diganti ku cacian makian, tuluy ku ayana eta pergantian hate anjeun jadi sempit jeung sedih jeung anjeun ngarasana langsa, mangka eta teh jadi bukti yen anjeun teh bubudakeun keneh. Jadi jalma nu bubudakeun keneh mah hatena galidur, hatena labil teu stabil, nyata gampang terombang-ambing, gampang kapangaruhan kurobahna kaayaan jeung kudatangna kajadian-kajadian tegasna maku perkara-perkara anu tumiba ka dirina. Ngadoa ka Gusti Allah mun diijabah bunga, mun teu diijabah sedih, kecewa, frustasi. Ngebon sayur mun pas panen hargana keur naek sumringah cekih, tapi mun pas panen hargana keur turun lesu berkeluh kesah. Mendagang giliran kerame pembeli hahaha heheotan, tapi giliran keur sepi pembeli murung maring tepugu, tidak bergairah. Gawe di perusahaan anak kerjaya gajinya ditaikeun atau bangga, giliran perusahaan anak oleng gajinya dipotong 10%, ngambek, demo, mogok kerja. Lamun kitu kaayaan orang dina kanyataan hirup orang masing-masing, taeta teh jadi bukti anu nyata yen orang teh sabenerna mah bubudakeun keneh. Naon pangna disebut bubudakeun?
sabab ari ngaran-ngaran budak mah li annati la yakunu akluhu mahbusan pinadori li anro'a mayuhibbu basata wa pari wa in ro'a mayaprohu in qobada wa hajina wa bako. Ari cirina budak nyaeta akalna katahan ku titinggalian panona. Ngaran-ngaran budak nalika ningali perkara anu dipikaresepna manehna ajrag-ajragan cirining hatena lapang jeung hatena bunga. Sedengkeun nalika ningali perkara anu dipikangewakna atawa ningali perkara anu dipikasiona hatena sempit jeung sedih tuluy ceurik. Tingali we ku ente budak ente sorangan mun resep kana permen mun indungna balik ti warung nembongkeun permen tah eta budak tepan katingali atuh pisan heuh atawa sabalikna mun sieun kana cucunguk diasongan cucunguk ku ujang pan langsung ngajerit tuluy ceurik hatena sempit jeung susah. Nya kitu deui ayeuna mun urang memperhatikeun ka diri urang masing-masing ka diri urang sorangan sok sanajan katelahna urang geus kolot secara umur tapi mun dina kahirupan beragama na kabungahna jeung kasedihna kasempitna jeung kalapangan hatena gumantung kana nikmat jeung gumantung kana bala nu tumiba mangka urang teh teu jauh beda jeung budak. Nalika dipaparinan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala nikmat dunya hatena lapang jeung bersuka cita. Nalika dihalangan ku Gusti Allah tina suatu nikmat dunya hatena sempit jeung berduka cita bermuram durja. Talamun aya di ente nu saperti kitu mangka etalah barang nu disebut sifat bubudakeun nyaeta anu jadi penghalang ka diri anjeun sehingga anjeun teu bisa manjing kana ubudiyah sehingga anjeun teu bisa tegak dina ubudiyah. Boleh jadi ibadah nawafil mah jalan, ibadah nawafil mah tohara seperti tahajudna, witirna, rawatibna, zikir putingna, ngadares Qur'anna, sodakohna, Senin Kemisna jeung sajadana mungkin wae dina migawe pasunahan-pasunahan saperti kitu mah niatna memang rek ubudiyah ka Gusti Allah. Tapi sok sanajan ente pohara dina pasunahanana jeung geus diniatan rek ubudiyah ka Gusti Allah tapi di mana dibarengan ku sifat bebudakeun mangka eta sifat bebudakeun teh secara hakikat mah bisa jadi perkara anu ngabatalkeun, bisa jadi perkara anu ngaruntuhkeun kana eta ubudiyah. Jadi sayanti ente kudu apa kana perkara anu ngabatalkeun kana syariatna ente oge kudu apa kana perkara-perkara anu ngabatalkeun secara hakikatna. Gitu. Jadi ari nu disebut budak mah walayatanabahu illa ma wara'a dzalik. Hatena teu terjaga, hatena henteu nyaring teu waspada, hartina teu merhatikeun kana naon anu aya di satukangan perkara anu ditingali ku panina.
Kusabab kitu mangka teu weleh kabobodo tenjo kasamaran tingali dina satiap perkara anu katenjo ku panonna. Sabab pandangan panonna tetembus kana hikmahna. Lamun dibere nikmat dunya manehna teu nyaho naon maksudna dibere nikmat dunya. Nya kitu deui mun dihalangan tina suatu nikmat dunya manehna teu nyaho naon maksudna dihalangan tina eta nikmat dunya. Akalna tetembus kana hikmahna sabab kahalangan ku panonna. Persis budak leutik. Ayeuna mun budak ente anu umur 4 tahun misalna katingali ku ente nyekel korek gas, teu eta korek gas ku ente direbut paksa, mangka eta budak teh ceurik, mangka eta budak teh kecewa, mangka eta budak teh sempit hatena. Naon sababna eta korek gas ku ente direbut paksa tina lengan budak? Sabab ente leuwih nyaho ti eta budak. Sabab ente nyaho yen eta korek gas teh ngabahayakeun ka eta budak, bisa nyilakakeun ka eta budak. Heuh. Jeung naon sababna eta budak ceurik? Sabab eta budak teu apa kana maksud dibalik ente ngarabut paksa eta korek tina leungeunna. Tah budak mah sifatna teh teu jauh ti kitu. Disalametkeun tina bahaya korek gas teh lain atoh lain nganuhunkeun ka ente, tapi kadon ngambek, kadon ceurik, kadon kecewa, kadon nyewa ka ente. Heuh. Beda jeung jaman nu dewasa. Ari jaman nu dewasa mah nalika manehna disalametkeun tina bahaya teh pasti atoh, pasti lain ceurik atawa ngambek. Heuh. Tapi bungah. Jadi ente sebagai kolot ngarabut paksa korek gas tina eta leungeun budak teh saking kunaon? Nyaeta saking kunyaahna, saking kudodohna kanu jadi budak. Heuh. Talamun ayeuna urang ningali ka deui urang sorangan dina konteks hubungan urang jeung Gusti Allah, tah nyaahna Gusti Allah ka ente teh nyaeta ka jalma anu iman, nyaahna leuwih nyaah, bedohna leuwih bedoh tinimbang nyaah jeung bedohna kolot ka budakna. Ngan hanjaka seringkali orang salaku hamba teu eling jeung teu sadar kana maha welas maha asihna pangeran ka diri urang. Sabab urangna kahalangan ku kabodohan diri urang sorangan, sabab urangna kapimbingan ku sifat dibudakeun urang sorangan. Itu qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Hakim wa sya'an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asya'an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Barangkali anjeun benci kana suatu perkara, padahal eta perkara nu ku anjeun dibenci teh alus keur diri anjeun. Jeung barangkali anjeun mika cinta kana suatu perkara, padahal eta perkara nu dipika cinta ku anjeun teh goreng keur diri anjeun. Jeung Gusti Allah langkung eunina sedengkeun anjeun teu nyaho nanaon.
persis siga budak anu tadi kolotna leuwih nyahoeun kana naon anu hade keur budakna teu nyahoeun. Yen eta perkara teh saperti korek gasna tadi eta teh matak ngelakakeun ka dirina. Ta Gusti Allah mah perhatian jeung kasih sayangna ka hambana anu iman leuwih alus tinimbang perhatian jeung welas asihna seorang bapa atawa seorang indung ka anakna. Jadi sahajama anu ngamaksud kana ubudiyah tapi dikuasai keneh ku sifat bubudakeun mangka eta jalma can baleg dina ubudiyahna hartina can jadi hamba Allah anu sajati. Sababari jalma anu bener dina ubudiyahna mah li'an nasib kalau ubudiyah yaqtadi istiwa al-qalbi wa subutah fi kulli maja minallahi alimi rahimil hakim. Saestuna ari jalma nu bener dina ubudiyahna nyaeta hatena panceg hartina hatena teu kapangaruhan hartina hatena sarua tenangna dina tiap-tiap perkara anu datang ti Gusti Allah nyaeta tidak nu kagungan sifat maha uninga maha asih jeung maha bijaksana. Jadi ari nu bener-bener dina ubudiyah nama hatena teu kapangaruhan ku makhluk teu bergantung ka makhluk boh makhluk nurupana nikmat dunya boh makhluk nurupana bala dunya. Artina rek naon wae katantuan nu datang ti Gusti Allah ka dirina rek dipaparinan suatu nikmat rek dihalangan tina suatu nikmat hatena tetep lapang jiwana tetep tenang sabab manehna iman ka Gusti Allah jeung manehna yakin yen saestuna naon wae perkara anu didatangkeun ti Gusti Allah ka jalma anu iman eta datangna tina kamaha uningaanna Gusti Allah tina kamaha asihanna Gusti Allah tina kamaha bijaksanaanna Gusti Allah. Hartina manehna berpandangan manehna berkeyakinan yen tiap-tiap perkara nu datang ka dirina dina ieu kahirupan dunya eta teh jadi bukti ka maha uningaan jadi bukti ka maha asihan jadi bukti ka maha bijaksanaan Gusti Allah ka dirina. Matak hatena lapang jeung beunang sabab dipikanya ku Gusti Allah. Taku sabab kitu kaayaan jalma nu bener dina ubudiyahna ka Gusti Allah mangka nalika datang nikmat nu katingali ku manehna lain nikmatna tapi kasih sayangna Gusti Allah nya kitu deui sabalikna nalika datang bala nu katingali ku manehna lain balana tapi kasih sayangna Gusti Allah. Jadi mun ente bener rek ubudiyah ka Gusti Allah mangkati ayeuna kene ente kudu geus yakin yen lamun ente dipaparinan suatu nikmat eta mangrupakeun tanda ulas asihna Gusti Allah ka diri ente. Nya kitu deui sabalikna mun ente dihalangan tina suatu nikmat mangka eta oge ente kudu yakin yen eta teh mangrupakeun tanda maha welas asihna Gusti Allah ka diri ente. Lamun pandangan hate ente jeung akal ente geus tembus nepi ka dinya geus teu kahalangan ku tetenjoan panon jeung geus runtuh sifat bubudakeun dina diri ente talamun geus kaayaan diri ente samudra kitu kakara palebadinya ente teh geus manjing kana ubudiyah geus baleg dina ubudiyahna hartina ente teh
geus jadi hamba Allah anu sajati.